Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Mas Widiani di kelas 11 Mia bade ngatakan berita nu berjudulna tentang bahaya pergaulan bebas. Nyaeta ngainformasikan tentang bahayana pergaulan bebas kanggo remaja. Nah bahaya kana tina pergaulan bebas teh contohna bisa ngarusak masa depan. Tina pergaulan oge sikap urang jadi bentan. Pergaulan bebas oge disebabkan tina kurang perhatian tina orang tuana atau pergaulan anu kurang diawasi ku ortuna atau pengaruh sosmed sareng rerencangan anu kurang intina mah anu kurang didikan dina sakola atau orang tuana. Tah anu disebut pergaulan bebas teh bisa ngarusak pikiran atau contohna bisa ambil luar nikah, mabok-mabokan, narkoba, sarang seterusna. Terus oge pergaulan bebas bisa ngaruh kana sikap atau pemikiranna atau ya contoh-contoh jelekna bisa ditempo bae di sekitar. Kumaha sih carana terbebas dari pergaulan bebas teh? Nya sering-seringlah cari teman teh sing pilih mana nu bener mana nu henteu. Terus sing ngadeketkeun diri ka Gusti Allah. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.